Alhamdulillahirabbil sakieu kasepna sakieu gantengna. Alhamdulillah. Lain dina TikTok we, ayo nama langsung. Katingali. Ganteng. Anom kene. Ngan hanyakal. Tos kanu bojo. Mangga waktu sinarang tepat di haturanan dugi ka subuh. Halo. Anu saya, rada saya. Ibu-ibu ulah wara garumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat singa jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar, urang teh manusa mah tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener jeung salah pada mikaboga. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri. Hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban jelema boga tujuan. Kunaon dagang hayang untung, kunaon tani hayang hasil, ta ieu kunaon pangaosan hayang naon. Cek ilmu, cek bibir hayang ilmu, da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu ge loba ustad, loba kiai eta we atuh nu deukeut teu kudu kanu jauh-jauh teuing. Berarti ieu teh simkuring teh sadar teu sadar keur nyingareupan jelema garade wadul. Rek teu wadul kumaha antara bibir jeung hate patojaiyah, cek bibir mah hayang ilmu, cek hate mah lain. Lamun ibu harayang ilmu tah maka dek dijadikeun naon eta ilmu, al ilmu nur, ilmu teh rek dijadikeun cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mau boga ilmu tapi hirup poek wae. Da ieu teh nu hadir teh karabeh ge apal bab tahajud nganda ditoong tina kijep kieu mah kijep bareuki hees. Kabeh ge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi da pedit mah anger. Kabeh ge apal kasalaki kudu hormat tapi duit leutik mah rada jeding. Artina urang teh boga ilmu tapi can jadi cahaya. Di mana cahaya ilmu? Kolbun salimun, dina hate nu bersih. Matak tugasna ilmu teh lain ngarobah baju, lain ngarobah bahasa, lain ngarobah budaya. Ilmu mah ngarobah eusi hate. Ai urang mah boga ilmu teh kadang-kadang nu robah teh baju, matak lieur salaki teh da Senen kudu bodas nganyuk, bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh. Ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haben we meulian baju. Padahal ilmu mah kudu ngarobah eusi hate. Awak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala bersihan. Lamun di imah kebul pek beresan, ngarah naon imah butuh bersih, ngarah ngeunah dicicingan. Ibu hayang tenang hate gampang, bersihan eusi hate. Geuleuh ulah, rujit ulah, cua ulah, sirik pidik, hasud, dengki, jahil kaniaya, panas baranan, tah tong aya, kakara tenang hate, cicing we dina sifat panasan, da moal jongjon. Batur nyen gedong nyeri hulu harita keneh. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli ngan peda nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Nah, kongkorong lah jada ladang COD. Batur meuli sawah mun taber
batur meuli motor ongkek uger atau batur meuli mobil moho darah harita keneh. Matak jalma anu hatena goreng tong ngarep-ngarep katenangan dina hate. Matak ilmu teh ngarobah hate. Anu pedit jadi bager ku ilmu teh. Anu salah jadi soleh ku ilmu teh. Anu goreng patut kalakuan kasalaki tah bubar ti dieu geus tangkep. Ayah. Tangke teh salaki bakal nanya kunaon mamah wih ngaos jadi lebay bejakeun ku ibu tobat gitu. Pan resepeun salaki ge isukna teh langsung dititah pangaosan deui mah pangaosan deui cenah isuk mah nah bapa miwarang wae ngaos ka abdi eta hate jadi robah matak ilmu teh ngarobah hate. Kulantaran gitu maka hati nu alus teh kolbun salimun hati nu bersih. Mun harta cicing di jelema nu alus hate beki loba harta beki bager. Miskin katulungan yatim kabantuan sebab harta caricing di jelema nu alus hate. Nu paling paur harta cicing di jelema nu kotor hate beki loba harta beki adigung. Kongkorong papanjang-panjang lempang dongko. Malah manar wayah kitu di bija-bija ka tetangga sidik batur teh teu make naon-naon der diomong-omong ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki kumaha cek tetangga kumaha sia gelang ti dieu nepi ka dieu nepi ka sasalaman jiga robot heuras atuh lamun indit pangajian teh gigibrik jiga nu setruk hayu ngaos. Harta cicing di jelema nu kotor hate ya jadi sombong tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki luhur harta yatim katulung miskin kabantu jompo ge bakal kabere. Ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu teh beuki tawadu. Ngaran-ngaran tawadu teh boro-boro kalot budak leutik ge bakal dihargaan. Tah ibu teh kudu ngahargaan budak. Budak teu apal Quran, budak teu apal hadis, budak tara salat, budak tara ka masjid. Tapi nalika budak pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu jebrog kieu. Boro-boro mah pasea jeung tetangga, boro-boro teu akur jeung dulur. Amek we ka salaki demi Allah, saminggu teu diolok ku duit meh hese cager. Tapi si bapa hayang apal makhluk nu mana tah. Ternyata Quran teu ngarobah hatena, ilmu teu ngarobah hatena, tapi budak teu apal Quran teu apal hadis pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Aya naon di eta budak? Yuladu alal fitrah kasucian jiwa matak nu mahal di pribadi manusia lain banget nu geulisna lain tiung nu ngaguyupukna tah kahadean eusi hatena. Tiung na ngaguyupuk gamis na ngangsar ayeteun kana gosip beuki popolotot ka salaki darenge tah darenge popolotot ka salaki teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun batur na teu era kitu ku tiungna berarti ditiung samet sirahna can ditiung jeung hatena. Well tompo bapak-bapak keprok eta teh ceuk hatena hakan gitu. Tuh matak hampura sim kuring nana gerhana teu wani nyebut geulis ka ibu. Sugan dina pidato ibu-ibu nu gareulis teu hararayang teuing. Kunaon kuring mung nyebut geulis ka ibu sabab kuring karek lalaju beungeut ibu. Sedengkeun salaki ibu mah geus nempo kabehanana nu aya dina ibu. Matak ceuk kuring teh ibu-ibu nu gareulis ceuk salakina teh pret. Pek bebeja ka kuring geulis palebah mana aing mah nyaho tapak budugna ge 70 gitu. Matak urang ulah waka nyimpulkeun perkara anu katempo ulah nyimpulkeun perkara anu kadengi tah simpulkeun mah perkara anu karasa. Ladang pangajian karasa ku tetangga teuing, ladang pangajian tarasa ku baraya teuing. Kadang-kadang boro-boro ku batur ku dulur nu sagigireun udah teu karti atuh. Awak ngareneng hate teu ngareneng bubar ti dieu ngocobrot ngomongkeun. Aing mah deukeut jeung nu geunut kuat huak kieu bau kelek kitu. Artina awak nu ngareneng ngan hate nu teu ngareneng. Matak samemeh ngarenengkeun awak tah rendengkeun eusi ate. Darajat manusia mah hampura ibu lain dina raraina geulis heueuh tapi haseum pamatuk teu sararudi nanyana ge. Pamajikan bapak teh glowing lipstik dipake ngan palebah dicabak ngejedog. Kuat jiga singa bikang dek ngalagleg teh. Goreng patut tapi someah dareh deh alus budi hade basa tah alus kene eta. Tinggal ibu tanya, eta kitu nana gerhana, daek boga pamajikan goreng patut amis budi, teu sudi pak. Kajian kene nu geulis goreng adat ya. Manusia teh darajatna teu ditangtukeun ku hartana, ku banana, ku gedong sigrongna, ku mobil mewahna.
darajat manusia tah kasucian eusi hatena. Pandebu teh hirup teu boga kahayang, hayang naon hirup? Hayang salamet dunya. Kumaha doana teh? Robana pak tung ting demba, 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 ba bomba bomba, ba bomba bomba, eleh terus dioyage tah. Kang Rusdi masih dikenang na pan ieu mah biwir we, parabna ge sapiringnya mah. Kunaon di Indonesia ngapalkeun teh sok mase musik, ngarah babari apal. Wujud ki demba, embong pak tung ting domba, 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 ba boba boba, ba 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 pang pang ba, embong pak tung ting domba, embong pak bomba domba, ba bomba, pak tung ting domba, embong pak tung ting domba, ba bomba boba, ba bomba, ba. Tuh diajak gelo ge daek we. Kunaon di Indonesia mun ngapalkeun sok make musik, jawabanana ngarah babari apal, sakitu we. Nah, atuh teu akur jeung Arab moal bisa, hayang akur jeung Arab mah teu bisaeun ngenang, urang Arab mah teu bisaeun. Sok we akur-akur jeung urang Arab da moal akur. Munang resep dangdut silahkan. Tapi wayahna adan ulah jiga dangdutan. Lamun memang ibu resep dangdut pek. Ngan kade adan mah ulah jiga dangdut. Maknya aya adan hayyal sholat. Hayyal wah nu adan kitu mah dicekek isu ke Pak. Masjid moal teu digemok. Nah ajaran sesat. Pek dek resep dangdut mah. Resep nyanyi pek. Pek anggap we alat keur hiburan. Maka jeung aya judul nyanyi geuning judulna. Kagok aya keyboard atuh ditabeuh henteu keur naon ngejedog. Ieu aya ceramah di tukang seni teh lah. Aya judul lagu, judulna Lamunan. Kahayangna. Alah. Jijing ieu teh keur pengajian ulah anu joget. Mun hayang joget kieu we. Hareup eueuh kacape-cape teh. Kamari mah urang ceramah di Sukabumi nyanyi eta teh meunang gope mah teh. Tinu hajat teh naik 100 di panganten 100. Kamari unggal tempat tos dipapai bejaan batur. Aduh, hiji euy ngebalakan. Saha ya teh Bu? Oh Putra Baijo, ai wargi sebriji 10 sing boga kaera nu kadengan saurang. Tok. Euy. Kumaha? Teh Ayu. Oh, Teh Ayu bade gitu. Unggal tempat tos dipapai manena taya laratan unggal beja nu katampa taya mah pun adi ibu nitip pun adi nuhun kembang-kembang katresna nukung si nyambuang ukur tinggal
wa asna buru atuh sinen hese yeuh ridul lamunan aya keneh unggal tempat tos dipapai nuhun Kang geus beunang pokoknya mah sim goreng mah ada orang Sunda cek bahasa Sunda mah kieu nya lamun dibere duit ku batur rasana teh atoh tah eta teh cek rasa berarti urang Sunda mah boga rasa jeung rumasa kudu kumaha atuh kanu mere ngadoakeun sing parek milik dareukeut rezeki anggang balai jauh cocobi atuh kumaha cek ibu-ibu teh abdi teu mere ngadoa sorangan makanya tuh di Indonesia mah nya menang nyanyi menang pek baik ngan ulah saban-saban dinyanyikeun ka asup mah patahan pangantin pan nyanyi tuh bujuru kawih bagianan bagja temen mulia temen anak hampura lain dek nyaingan aing majigana eureun jadi ustad jadi kitu lah nun wilujeng rawuh di anti-anti kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satuhu nun satuhu dipapak antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang haturan nu kasep sumping tah dawar nu kasep nun haturan gek calik dina kursi gading kencana panganten duanana celengkeung juru kawi asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi boro capek kikian teh capek saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat buru kaburu amin runturun jati rahayu rahayu manjing walagri tah gitu walagri sapapaosna runturun jati rahayu rahayu manjing walagri walagri sapapaosna wur awur beasna di awur 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 adeh beasna di awur cunihin saya tahu awur awur beasna di awur 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 beasna di awur awur aya keneh awur awur beasna di awur 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 bi di dieu ieu teh bibi urang woi pokoknya urang mah nu mere duit langsung di aku dulur tah Pak Ustaz nu di luhur panggung aku dulur itu mere mah
Bisi bapak teu percaya, bisi ibu teu percaya, budaya Sunda mah boga falsafah. Falsafah teh bukaeun, kajieun, jeung bacaeun. Sok geura baca, kunaon kolot baheula bet ngaburkeun beas. Jeung kunaon kolot baheula bet ngaburkeun es bonbon. Ieu teh papagah sangkan rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Naon fungsina ngaburkeun beas? Lalaki teh kudu bisa ngawur ka pamajikan. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Kadenge woi. Hayang gelis pamajikan danan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya, titah masak aya pasakeunana, titah nyangu aya beasna, titah dangdan aya alatna, titah balanya bro artosna raos. Kumaha lur? Raosna bahasa ibu bawa kana bahasa agama disebut sakinah. Berarti kolot baheula mah hanya sebatas filosofi, ai filosofi teh falsafah, bacaeun, bukaeun, galieun. Sok gali ngawurkeun beas teh ternyata tugas salaki kudu bisa ngawur ka pamajikan. Aduh, hiji tah. Tugas lalaki ngawur ka pamajikan. Kunaon pamajikan buat baeud jemedat-jemedut, hampura lalaki jeung awewe mah beda wujud, beda bentuk. Lalaki aya kumisan, lalaki aya janggotan, matak lalaki mah teu main lamun sok buat baeud, lamun di dieu aya lalaki sok baeud, dirok euy. Kumis panjang, janggot panjang, tuluy baeud, da jiga lele useupeun atuh. Tapi nalika ibu bentukna kumis eueuh, janggot eueuh, baeud lucu, sanajan jiga jeruk dek bitu. Mun pamajikan buat baeud kudu sadar diri, nu keur baeud mah tong ditanya. Lamun pamajikan ditanya pastinya gak kunaon baeud, kusia. Jadi pasea Pak. Mending tanya awak urang, aya naon na awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing, ngahulang ngajentul cicing tapa. Gratoong padaringan geus beak-beasna, gratoong duit gigeletekan 10.000, gratoong kongkorong mas kawin diinjem can dipulangkeun, gratoong wedak geus dekok tengahna, gratoong lipstik geus disokelan ku bilik. Bapak jadi sadar kunaon pamajikan baeud aya kakurangan di nu ngaran salaki dina rasiko. Cek bapak-bapak balik euy. Bener Pak. Jadi lamun pemajikan buat baeud teh tong loba ditanya mah ieu atuh nyegagna ge beak. Sabab wanita itu adalah manusia paling aneh sadunya. Deuk teu aneh kumaha gerapa bapak nu boga duitna 5 juta dibikeun kabeh, isuk-isuk mah kanggo bensin 20, tah gantian hideng ari ibu. Duit salaki dipente 20 titah ngagantian, ai ibu cager. Asa leuwih tiren-tenir hirupna teh. Eta nu seurit tarik, eta teh rumasa manehna pisan. Paling aneh, matak di dieu lalaki butuh ilmu. Ilmu butuh lalaki teh ilmu sabab keur ngalelempeng anu bengkok. Da nyata atuh pamajikan emang mah bawel jeung calemeng, lalaki nu hade mah mikir kunaon pamajikan bawel, gampang tong riweuh. Pamajikan bawel mah teu kudu boga radio, teu kudu boga TV. Engke pamajikan nanya, nah TV dijual? Jawab ku bapak, cekap ku bibir maneh geus ganeng. Jadi teu perlu make jeung pasea. Matak lalaki kudu ngakal, lalaki kudu mikir, sing asak pamikiran, sabab pamajikan mah hampura hayangna teh dimanja. Lamun boga salah cadu ngaku, lamun duit dibere mung ditanya. Nyaho ya penyakitnya. Bere duit tuluy ku bapak ditanya karek saminggu nah kamana duit kamari nyegag Pak. Jadi lalaki mah tong loba tunya tanya karena duit nu geus dibikeun. Sok we kumaha manehanana. Da ieu ge moal hamur heuh. Komo dibere salaki tik-tikan mah amit-amit. Salaki tik-tikan, "Aman Mang, meuli peda." Nah teu nitah pamajikan teu sudi teuing kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui. Yai. Mun aya lalaki nu kitu keur naon goblok pamajikan. Matak bapak mah geus tong hayang nyaho bikeun duit kabeh, ieu we anu ngatur tong loba tatanya. Ditanya mah kumis badag teh ieu akang anu ngangge kopiah beureum, janggot panjang kumis badag hohoak jeung sesentak, datang ka imah naon telat.
Iya penguasa dunia teh geuning. Matak lalaki kudu cicing dina fungsina mere napakoh lahir aya lapakoh lahir teh dunya imah page baju teh dar sebeuh kongkorong boga gelang aya deuk masak aya pasageunana deuk nyangu aya beasna titah dangdan aya alatna balanya aya artosna raos Pak tah raosna ibu bawa kana agama disebut sakinah hiji tah kadua kunaon kolot baheula makejeng nyeblokeun ngawurkeun es bonbon teh permen permen marasana manis asam asin rame rasanya nano tah rumah tangga teh aya pahit aya peuheur aya lada aya hasem nanana gerhana apa ieu teh korban ieu teh sok anyaran rumah tangga beuh jiga nu heueuh jatuh ti tajong kumaha ceuk salaki anu sapoe kamu sakit cek awena iya ke puskesmas ya, kamu perhatian sama aku. Coba geus kolot kieu jatuh ti tajong, dihoak neuleuh eta cokor eta batu atuh memelo teuing. Sarua ibu ge keur bobogohan mah komo nalika apel salaki, apel ka bogoh naha aat teu ngarokok, saep ceceh tampil ibu-ibu jadi solusi, ceceh abi heula ange. Ayeuna geus kieu, naha teu ngarokok beak duit eureun bau belenok sia teh. Geus aya perbedaan, Pak. Init-initan karena motor beberek-bekan mogok dorong kuduaan kumaha ngomongna itung-itung ieun diaan coba geus kolot dibonceng ku motor butut ngagajleng ibu hari teken jejak motor ganti cek aing oge mun ieu geus aya beda Pak mata ke rumah tangga hampura pahit peuheur lada hasem bakal karampa maka nolol bahasa agama sobirin duanana kudu salabar sabab adat pamajikan teh indah mimiti ka dieuna mah singa bikang aja yang kehakan tuh ngaran-ngaran anyar rumah tangga pan keeng ibu teh sare jeung salaki teh keeng baheula dibakutet ku samping kaluhur jaket keeng sabab beuh biasana tara aya nu maturan sare ayeuna beut aya lalaki gigireun ngesang talu atlet saha eta kolot baheula nu ayeuna deh can kawin geus harees bareng nu baheula mah keeng rumah tangga teh ngadeg-deg salaki gigireun teh sieun naha ngabayangkeun teh keeng asa saya jeung jurig jarian tapi aneh napa dibakutet ku samping kaluhur jaket tapi aneh anakan kunaon eta ku bogoh mah sahebat-hebatna ibu satertutup-tertutupna ibu ku ngaran bogoh pasti dikoreh tak ayeuna nini mangga kulem tataranjang kumaha cek si Aki di calana ari sia geus asup angin mah aing nu lieur kunaon Pak aya hate nu berubah matak aduh teu kuat eta ngabayangkeun ini hees tataranjang cek si Aki ngadon dijejek kunaon ari sia geus ongkek uger mah aing nu lieur berarti aya nilai hate anu berubah bener mata pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampa mitoha ge sarua 2 bulan minatu teu usaha jiga nu heueuh geura tuang ujang da bapak ge teu acan da ieu urang sareng 2 bulan 7 tahun minatu teu usaha datang hayam di siniran kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu isukna hayam teu bisa kongkorongok dicekek ku minantuna nu ngaran lalaki nu hade adalah lalaki nu bener-bener siap waweg daweg ekonomina taekeun sabab kudu aya nu dibungahkeun saeta pamajikan nganu katilu tugas pamajikan narimakeun dibere duit gede nuhun bapak jazakallahu khairan kasiro dibere duit leutik nuhun bapak jazakallahu khairan kasiro ieu mah duit gede 6:30 sarung geus diceklan hayu soono nah pelebah duit leutik salaki pepelengkingan dina kursi hees jeung tumila kitu tong sok ngaladenan salaki karena pamere lamun ibu ngaladenan salaki karena pamerena naon beda derajat urang jeung nu di jalan wayah kieu karek bari jieu
Rok paronok kalau huriukan sibuk di bereman check in kajian aki-aki boga 1 juta di ladangan iya boga 150 ke sholat subuh atuh tong ngaladenan salaki gumantung tina pamere ya tuh si abah tempo borosot 11 kan anehnya bae 11 tapi kalau teh darah tinggi. Nah ya yeuna boga budak 2 ge kuat jangar setruk ongkoh. Nah kalakuan budakna geus gagal pe nu mah. Bae 11 ala lakur lalayeut, dulur jeung dulur lakur tarapasea mata kolot teh senang Pak. Padahal budakna 11. Nu ayeuna cobaan boga budak 2, ibu liar aing mah. Berarti aya nilai yang berbeda. Tugas ibu nu katilu adalah narimakeun. Balik salaki ti panjabaan cicing nalawang panto nagog ibu teh salaki datang teh rengkuh ieu teh tah rengkuh denge teh bapak geuning sumping cokot leungeunna tuluy suntangan geus suntangan salaki cicing dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teh moke gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis padahal teu make gula nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki denge kalau ke api nyawa HP teh ai kasiniran teh kitu sia teh mah geus dibere cai tungtun ku ibu bapak bilih bade ka jamban geblus ka cai siapkeun odol sabun jeung sikatna anu ongkoh kaluar ti cai ibu papageun tak ieu kopiah tak ieu koko ieu sarung dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu kahareup gera nyuuh nalahunan salaki pek ngomong sing hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah pamajikan can bisa nyugemakeun jadi salaki ti luhur sausa pramuti handap tuh ku cek aing oge ngadon nyurakan ti luhur sausa pramuti handap sajibanda bal hapunten jisim abdi loba salah loba gagal loba teu balikna hapunten bapana punten ibu alolohok kieu kunaon ku eueuh nu kitu takomo nu tukang mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang nagog kieu jika jeger menang duit henteu matak pamajikan teh wajib narimakeun salaki merena pakoh lahir 2 rumah tangga teh kena ku sifat pait peuheur lada asem maka kudu sabar narimakeun adat gorengna nu katiluna ibu wajib narimakeun kana pamere salaki nu kaopat sobirin sing salabar jelema sabar adalah jelema nu teu gede amek matak lamun bapak-bapak gede amek tong ngaku sabar dan nu sabar mah teu gede amek ibu deuk nyuguhan salaki ai cokor pabaliut jeung karpet suku kana karpet gelas pepeus hareupeun salaki cing bakal kumaha salaki ibu nyarekan sok curhat ka urang sok mun ibu nyuguhan salaki pepeus gelas bahe kopi hareupeun salaki bakal kumaha eta salaki nyarekan terus teu neuleuh terus deleh terus bener bapak gara amak geudinya lalaki nu sabar mah moal gede amak mun pamajikan gelasna pepeus kopina bahe pas salaki nu alus mah kieu mah bari dipulungan eta pepeus gelas teh mah pepeus gelas bisa diganti tapi pepes hate bojo AA kamana AA neangan ganti teangan lalaki anu pribadina seperti gitu ayo Allah maka jangan Allah tah lamun salaki juga hoak tenele pepes gelas bahe kopi artina jawab ku ibu akang nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas molor caminggu jeung gelas moal teu bijil anak cangkir tah lalaki teh ya pira gelas atau gelas pepes bisa dibeli ABC pira oge kopi ABC 2.500 teu kudu riweuh nyarekan pamajikan darenge Pak darenge atuh sabab lamun pamajikan disarekan teu neuleuh isuk hampura pamajikan moal ngagugu mah pang ninyukeun kopi jawab ke ibu kusia bener nah kecewa lantaran ibu gagal tapi teu ditarimakeun bener ya lalaki nu alus mah pepes gelas bisa diganti pepes hate pamajikan kamana bapak rek ngaganti tuh isukna eta pamajikan bakal gura-giru nyieun kopi alus ngan hanya keur lulungu leos ka dapur ai gula warna bodas uyah ge warna bodas
ngarebek karena uyah kocekeun jeung cikopi. Mangga bapak moal gagal ayeuna mah suruput ka rasa pangset. Salaki nu teu gede amek moal pernah ngamek deui diinum we. Nalika pamajikan deuk ka dapur di geroan, mah kem here ka dieu. Aya naon asalila urang teu nginum bareng. Tah kopi bapak setengah deui. Eut kumaha mah leguk. Kumaha cek ibu bapak geuning pangset. Dijawab ku bapak sumuhun. Pasea tuh pak. Didinya pak letak jelema sabar tegede amek. Nama ki jeung kudu amek. Bener. Salaki nu sabar jeung tegede amek. Tong tutah-titah nalika pamajikan keur riweuh. Ieu mah keur nyeuseuh, keur nyangu, keur masak. Mah, kopi mah. Nolo atuh. Pamajikan ngagugu. Keur nyeuseuh budak di gemol. Ngocekeun cai kopi. Kecrot polo budak kana kopi. Bikeun ka salaki tah. Suruput. Koceak. Mah nah kopi teh aya nu pangset beri leueur. Dijawab kopi anyar. Kunaon ibu nepi ka salaki deuk dienrin. Teu ridho nalika dititah nalika urang keur riweuh. Matak salaki nu teu gede amek bijaksana lamun nitah. Sobirin sing salabar buahna tina sabar teu gede amek. Bener Pak? Kalima birrul walidain. Hayang sakinah mawaddah warahmah kudu hade ka indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Ieu teh modal saha dalin modal anak. Sound system 2,5 juta naon eta di kieu deh. Rumbe beringan 2 poeun ceuk urang ku terpal we atuh jadi. Dangdut, Bajidor, Kang Rusdi Oyag, Teh Ayu, Ade Astrid, Kang Yayan, Abil Jatnika, Petingna, Nana Gerhana, geus sabaratus jutaan coba. Ridho kolot, ridho melaan anak ridho teu beak harta melaan kolot. Beh. Waradul. Matak birrul walidain sing alus ka indung bapak deuk saha tukang hiasna, deuk Hesti Wedding, deuk saha dangdutna Rusdi Oyag, deuk saha pangaosanana Nana Gerhana, budak ukur mawa kahayang ngamodalan henteu tah. Ya bah, tapi kolot marido beak harta beak bana melaan anak asli. Bade cenah Yayan Jatika, bade kurunyung Yayan Jatika naik ka dieu, blues kana awak urang. Dekul we lagu judulna Karma. Nyanyi deui aing. Matakna aing nyawer tong dibeakeun tadi atuh jadi eueuh ayeuna. Aya keneh Bapak Udis. Naon Udis? Bapak Udin. Saha Udin? Oh, heeh. Sok we da teu nyaho Udin nu mana? Mun geus ka dieu apal oh ieu Bapak Udin teh gitu dah. Genahnya pangaosan teh bari hiburan. Capek-capek dituluikeun. Oh iya dihibur hayang ai mere teu sadar sudi. Aya euy. Kamana neanganana. Geus. Ngan sakitu. Kamana neanganana. Nya sok. Sehat. Heeh, maneh nanu. Hah? Kade besi keur isuk ieu. Keur artis. Asa bubuk. Beakeun oh geus bubuk ieu. Nuhun ya. Ya. Ampura moal nyanyi receh mah. Da Teh Ayu teh keur mikir oh kieu carana ngan duit teh. Jadi engke teh der nyanyi eureun aya nu mere nyanyi deui kitu ngan insyaallah moal dibayar ka artis dangdut. Ayo urang mah da kieu we. Nuhun sieun hiber diing. Hiber kadinya dicokot ku bapak bingung nyokot.
Kalau angin euy ah. Gadekeun heula. Aduh. Ah, mau jeung karesekan hula riweuh teh. Duit sakieu dikaresekan. Aduh. Wah, leungit hudua euy. Aduh. Lainnya dipikir-pikir heuda bahan tapakuraneun kabeh ge. Sim kuring tadi pas datang, rarasaan teh beungeut berwibawa. Kabeh jelema ngahargaan, damang cep ustad, alhamdulillah. Gek diuk dipoto ku sararea. Heuh tadi beungeut berwibawa. Da ai Allah memaha segala-galana, datang ka luhur panggung mah jadi beungeut bereun atuh da. Mana bukti eta juga harare yang mere nya. Asli, nah ari tukang son. Tita tadi nagok daun nu mere hiji-hiji acan. Acing atuh kuncen. Mang kuncen geuning ti Campaka. Asli, jadi kitu tah milik jeung rezeki ti Allah mah rahasia. Ieu teh beungeut kieu teh berwibawa, naek ka luhur panggung jadi beungeut bereun, Pak. Pan kieu rumusna, lamun hayang babari milik kudu babari mikeun milik. Lamun hayang babari rejeki kudu babari mikeun rejeki. Paingan atuh ngaran-ngaran salaki gade-gade usahana babari milik jeung rezekina, si horeng babari mikeun ka pamajikanana. Sabab sodakoh nu panghebatna adalah nalika salaki barang bere ka pamajikan, ta eta sodakoh nu pangalusna. Ai kabatur mere ka pamajikan diparak rada gelo lalaki kitu. Oh nu si itu keprok. Eta teh keprok nyiniran salakina. Engke salakina naon tadi kikituan maneh. Atuh da ai kabatur barang bere ai pamajikan diparak. Ai pamajikan kudu gelis ai dangdan teu dibere kan lieur ibu. Matak sodakoh nu pangalusna lamun urang geus rumah tangga adalah ka pamajikan. Denge Pak denge. Gitu. Iya kieutan. Mun geus boga pamajikan, bah ladang pengajian teh song. Arah. Kumaha? Keur neangan jodoh teu hararayang teuing. Lamun kuring datang ka dieu tuluy meunang jodoh ti dieu, engke bakal dituding batur. Oh, si eta mah euy ceramana karena neangan jodoh. Mata ka dieu teu hararayang. Keur manu dihareupna ge kolot wungkul deh. Matakna cek urang teh, "Hei kieu parawan bari geulis dipayun. Nini tuh di ditu tuh." Ini mun kolot nararago budak ngora laleungit atuh rek bogoh kumaha urang. Aya cek ibu teh bae we atuh jeung kolot ge da lumayan kumaha geus kolot merepot. Mun kawin urang jeung kolot moal teu haben we deuk sareng mencetan jeung ngabalsemaan. Taream teuing. Ngan kuring mah levelna terlalu tinggi, neangan pamajikan lain nu tiu ngaguyupuk, lain nu gamis ngangsar, lain nu pinter sholawatan, lain nu pinter maca Quran, lain ahli pesantren, lain. Nu teu beuki duit. Tiu ngaguyupuk, pengajian mineng, gamis ngangsar, sabulan tong resiko, jeding mang anger. Mata kieu mah deuk neangan pamajikan teh nu teu beuki duit. Urusan tiung kumaha kuring meuli pamajikan bakal make. Urusan sholawat kumaha kuring maca sholawat pamajikan bakal milu. Urusan ka masjid kumaha kuring ngingki ka masjid pamajikan bakal ngiring. Tapi duit hampura Pak, hese lamun kumaha salaki. Nah, apaan ieu mah egois. Uang aku, uang ayah, uang aku, ai ibu ganeng teh. Bener tuh Pak. Matak baingan geus rumah tangga teh ya Allah, pamajikan mah naik kiloan wowog gede, salaki peot ngabatin, Mbak. Bener. Sabab kaum awewe malamun boga masalah, woi. Can bubuk termos macan eureun. Mun lalaki boga masalah 5 menit anggeus mah atos bapa nu lepat geus lalaki. Ieu mah can beak langsung. Dah, baheula ge telat balik teh ngabonceng awewe sejen 20 tahun ka tukang. Eta 20 tahun ka tukang kabahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat deui. Jigana teh dina sirana teh kartu Telkomsel. Setiap jaringan ada. Di dieu lalaki butuh kasabaran ngingareupan adat goreng pamajikan. Kartos ya. Cing aya yatim teh di dieu yatim. Ayo dari yatim.
Yatim dengekeun anak yatim lain ini yatim. Tuh hararayang teuing. Ayo anak yatim mana? Ayo anak yatim ka dieu. Sini Dek, sini Dek. Yatim, bener. Ka dieu. Ayo kada. Ayo. So tong era-era syukur. Urang gabung jeung urang. Waduh. Cici. Anak yatim lain emak yatim. Mana ngan saurang ieu teh? Oh, kada. RT 1, RT 2, RT 3, RT Ya, 4, so. RT 5, RT 6. Ayo. Yatim. Mangga. Yo orok. Awas lah bola. Mana? Iya tuh buka majikan 2 baru. Iya ibuna. Oh, kumaha teh adik. Nu yatim nu mana? Iya. Dua-duanya. Oh, aya di bumi jeung saha? Mama, bapak duntes teu aya. Oke, siap. Aduh, katonyok. Hampura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya. Kalau orang hitung duitnya ya seberapa? Kurang tambahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Wah, geus hade euy. 10, 11, 12, 13, 14, aing mah hoream ngitung duit receh mah lila. 14 tak kan receh mah hoream ngitung antep lah. Tah. Yo, kerjajan. Geus buka HP can. Entong keur naon. Tuh, itu ge bangkrut ku kuota we mikiran. Buka HP itu tuh. Mun dibere duit 100.000 keur deuk dipake naon? Nganggo tuang berarti beli beas gitu. Oke, alus. Yo, nuhun. Sing sehatnya, sing bager deui. Dek, kamu mau diberi duit ya 100.000 keur naon? Meser beas. Ai di bumi jeung saha? Jeung mama, bapak ngantunkeun. Ai mama geus nikah deui acan. Acan, sabaraha tahun mama? Cicing tong ngagosip cicing. Ai mama sabaraha tahun? Aya teu ka dieu? Mana? Oh eta nu nyumput. Berarti mama usia 30-an berarti nya. Lamun mama rek nikah deui wios dong. Bae, tah ieu budak hade, bae. Tah duda bisi eudek tah. Kamu kelas berapa sekolah? Kelas 3 SD. Di bumi jeung saha? Jeung si mama nu ngantunkeun bapak. Mamah mana mamah? Hah? Eueuh, kerja di mana kerjana? Di pabrik. Ari laundry, ai kamu di rumah jeung saha? Mana nenekna? Oh, terus nikah deui nenek acan. Mak, moal payu. Agraheun buat di dieu aya teh. Moal payu teh ka urang. Nih. Jok, oke, sing gede hate. Salim dulu deh, salim. Nuhun sing ngaraji kade omat. Ngaji teh. Oh, ngaji kudu diajar ngajinya. Tak ka ditu. Naon? Yatim eta. Sok ka dieu Dek, bisi kaliwat. Sini. Ka dieu kan. Yuk sini. Tong aya sieun sok. Awas murag. Sok, kan bae sok. Bisi nambahan jumlahna ge sok bae sok. Moal beakeun mas kawin isuk lah. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Berarti kamu berteman jeung nu bieu. Di bumi jeung saha? Jeung nenek nu mana? Oh teu ka dieu. Ari si bapak, si mamah. Aya si mamah aya. Geus nikah deui can si mamah. Atos. Oh, bae. Ulah dicarek kolot hayang kawin antep. Nuhun nya. Oke, kamu kelas berapa? Kelas 4 SD. Yatim piatu. Yatim. Nu ayeuna jeung saha di bumi? Oh jeung nenek deui. Mamah ka mana?
Oh mamah jeung bapak di Bojong Kunci, berarti jeung nenek, oke teu naon, yo. Kade ulah pakai judi online. Ulah mah bojong nu kararitunya. Kamu kelas berapa? Kelas 6, rek dituluykeun sakola moal. Bade kudu cita-cita hayang jadi naon? Cita-cita yang jadi naon duka cenah Bu. Nah, jadi tukang kendang, nyaingan Kang Rusdi Oyag. Pada jadi penyanyi, dek jadi ustad. Ayo tinggal milih. Jadi ustad. Bener ya. Tah lamun hayang jadi ustad, saingan jeung urang. Oke. Ampurannya letik ogekeun bae da duit. Dek, kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. Ai ka dieu jeung saha? Nu mana mamahna? Cek sok tunjuk. Oh itu, tos nikah deui bocan. Atos, heeh. Tos nikah deui cenah. Seuri. Yo. Juk jajankeun. Kamu kelas berapa? Kelas 1 apa? 1 SD. Tuh kelas 1 bener serius. Tuh naik seberat tahun 8. Oh baik. Ngaji tuh, aduh jeung jabrik deh. Ngaji tuh. Di mana ngajina? Pesantrennya di mana? Apa? Masjid Awap. Masjid Apap. Masjid Awap. Ngajak papap. Masjid Awap. Ah teuing teu ngarti. Ya nuhun, sing sehat. Ai kamu orang mana? Tong gegetret ka dieu. Sini. Kamu kelas berapa? Kelas 6 SD, rek dituluykeun moal sakola. Ka mana? 4 Katapang, caket teh dieu. Jeung aing jeung bau tarasi deui naon ieu teh. Kuat jug mureh yang dahar. Ka mana teh? Ari ka dieu jeung saha? Mana mama? Itu. Oh, ya bu putra bungsu. Oh, gaduh seberiji raka kakak. 5. Dedete berarti jeung saha jeung si mama. Jadi bapak nutus daya. Tuluykeun sekolah ulah leutik hate. Oke? Sing sabar, sing kuat, sing tawakal nya ka kolot. Yo, iya dah. Ya nuhun. Aya keneh kalem loba keneh lah. Ai pengen teh budak. Umur seberapa tahun? Ayeuna 14. Ieu teh Adi. Adi nutus teh aya sa. Bapak, mamah aya keneh. Mana? Oh, dagang itu. Dagang. Alhamdulillah. Oh, bu teu naon. Dagang naon deh usaha mah teu rajin masalahnya dan nu penting mah halal. Jalma di urang mah ulah ngarasa hina ku perkara pagawean entong dek jadi pemulung gitu naon dah halal. Bener? Aya keneh yatim teh. Ya, keur dede 100, keur ieu Adi 100. Ya. Nuhun. Tapi dituluykeun sakola teh. Dituluykeun. Oh, nuhun ya, sing sehat. Oh, oke. Allah heueuh kade. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Kiai. Loba keneh tenang. Aya pada KM teu? Aya. Mana pada KM masjid? Abah Ketua DKM Bapak Joni mangga ka panggung. Ya tukang son peneleng ka aing kira. Tah. Bapak Joni atanapi Ibu Ade mangga. Mana pada KM? Ya. Bu, abdi lain dek mere masjidnya. Kade ya bisa ditanyakan isu, kemana duit itu Ustad? Lain dek mere masjid ya mah. Masjid mah pek menyarankan ka ibu. Dan masjid mah kabutuhan sararea. Iya mah abdi merek masihan ka pribadina Pak DKM. Alhamdulillah. Ibu atanapi Bapak Joni mangga ka payun. Sok saha we? Bapak Joni atanapi Ibu Ade. Diwakilan. Oh diwakilan. Oke. Mangga. Izin Kiai mangga ngaleut heula cai atur lumayan. Oke urang doakeun Kiai nana deugharna
Mudah-mudahan panjang yuswa, sehat lahir sehat batin, ilmuna makmur teras, Saya mah kanggo Bapak. jobna sing seueur. Kanggo Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal Kanggo Pak alamin. DKM. Al-Fatihah. Tetep pesakan katanya. Apunten abdi banyak. Alhamdulillah. Apunten pisan sing sehat. Nuhun pisan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beak. Naon? Nu hajat ge teu wanian tutah-titah. Nah, ari ieu teu make modal nitah ongkos. Jadi simkuring mah hanya sebatas metodologi, metode dekul nyanyi, ibu nyawer, da maksud mah lain dek dibawa, da keur naon. Di dieu ge loba yatim, loba jompo, loba nu butuh beukeun deui we ka tempat ieu. Oke. Ibu hampura simkuring rek indit deui ka Jalak Harupat jeung Kang Anton Wikwiw. Lain ngeusan, lain dek ngeusan. Nah ari ibu hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka jam 1. Oh, oke, hayang nepi jam 1 nya. Ibu misah tah beladi ieu mah hayang nepi jam 1, sok nagog nepi jam 1, nu lain mah urang balik. Da moal aya nu nyarek pek we abdi rek ka Jalak Harupat jeung Kang Anto Wikwi wayang bobodoran nada dakwah bobodoran meureun ge keur diantosan ibu sing sarehat panjang yuswa parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi rumah tangga si Keneng jeung si Akang si Nyai si Neng sing sakinah mawadah jeung warohmah atuh ibu Ramana sing enggal digentosan ku Allah rezeki jeung milikna sebagai tanda sodako. Sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Saur teh aya sodako ti Sohibul Bait Kiai mangga punten